Paguyuban Pasundan, paguyuban Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Baraya Pasundan, alhamdulillah. Parantos hadir ya teh di waktosna pami di sakali deui di studio mah sonten-sonten ya teh. Nembe hujan, mung nembe cappuccino nya Kang Kodel teh acan aya naonna mina teh kulubhui sareng bandrekna. Alhamdulillah. Kapudan Cino lumayan. Kapudan Cina. Cana naon Baraya Pasundan ya. Aduh. Anu pang anomna. Baraya Pasundan sakali deui alhamdulillah parantos sumping di buruan Pasundan Kidaus. Nepangkeun Kidaus hatur nuhun. Tangtos di tengah kesibukan Anda sebagai wakil presiden. Semohon Presiden Uganda. Presiden Uganda. Kidaus tiasa naon? Nya tangtos nuju sibuk-sibukna. Wah, sibuk gitu we, sibuk. Segala rupanya sibuk sareng kasur gitulah. Sibuk. Maklum musim hujan. Hujan. Pabeulit sampean mana we. Alhamdulillah. Aya Kidaus Baraya Pasundan. Iya sesepuh naon namina teh seniman Jawa Barat, seniman Kota Bandung khususna. Sapali Kidaus, iya aya Ki Dulur ya, Ki Sobat. Mang Dede Kodel, atanapi Rampes, nenehna Kang Kodel ya anu naon namina teh, sami anu naon? Naon ya Kang? Anu naon atunya? Panggilan anak. Anu dina Sasagon mah panggilanna Kang Kodel, na Sasagon mah ai sugan teh pire nyana. Kayak dongeng nanya Kang Kodelnya. Dugikeun nya engke nya. Baraya Pasundan ieu Baraya Pasundan salam dunia ya. Utamina wargi-wargi anu anggota paguyuban Pasundan kapungkur simkuring bade langsung wae nu anu kangtos urang ngaraos kahibur pisan harita ku hiji naon namina teh pintonan kasebatna teater Sunda bobodorannya Kang. Bobodoran. Malah manar aya wartos nalika harita ge kengeng wartos maksana simkuring disebatna teh Sasagon sandiwara Sunda gogonjakan ya Kang. Eta teh mami telepat dilandih ku padana setianya almarhum ramana Kang Budi Dalton. Sesebatan Sasagon teh. Parajina lah. Parajina teh kalebet padana. Saha wae teh Kang? Abah Asep Sunandar. Abah Asep Sunandar. Almarhum. Padana Setia almarhum. Gitu. Kidaus masih kan jumeneng abdi jumeneng kana. Maksud abdi bilih bade ti payun kasawarga gitu. Nawiskeun. Bias nu anom heula we. Aduh, daramang kulan. Alhamdulillah. Nuhun sakali deui ngaturkeun nuhun. Keluarga besar buruan Pasundan reus ya. Kasumpingan tokoh-tokoh anu dina sanes nyembat dina zamana daena ge masih ka zamanan. Ku Kidaus sareng ku Kang Kodel. Maksud simkuring dina waktosna nuju aya Sasagon. Salira sareng Kang Dadan sapara kanca teh waduh fenomenal pisan. Mung hanjakal teu teras dugi ka kiwari pangintennya. Gitu. Kunaon dugi ka teu teras tah? Mangga Kidaus teh nepi Kang Kodel. Oh iyalah nu metik heula. Nu metik heula. Kunaon metik? Teh awas. Oh teh. Tanpa gigi. Baraya di dieu teh Baraya Pasundan Kang Kodel sareng abdi mah lengkap keneh gitunya gigi hiji gigi dua gigi tilu gigi dalapan kayak keneh. Kidaus mah nya kitu lah gitu. Anti macet. Metik teh Baraya gitu. Mangga Kidaus kunaon teh teras Sasagon teh? Kumargi kieu. Ka hijina para personilna antawisna para pemain. Para pemain personil sareng segala di manajemenna. Tos sapalih tos daraya. Ayeuna tos ngantunkeun almarhum tos seueur. Anu ngantunkeun saha di antawisna?
Pak Dodong. Oh, Pak Dodong. Terus jadi aya terus aya oge anu teu damang Wales gitu. Terus teu kirang aktif deui seperti saya anjeunna teh seolah-olah pengumpanna Abah Asep Teruna. Mbah Asep Teruna. Mbah Asep teh teu damang ya teh. Urang doakeun Doakeun sehat sehat. Lajeng deui pendana nih. Pendana sanes padana anu terus menturunkeun. Pendiri sanes. Mohon sanes. Anu ngadanaan maksudnya. Mohon eta margi kapungkur mah di subsidinya ku di pamarentahan gitu. Ku Dinas Pariwisata Provinsi paling telepatnya Kang Kodel. Da aki mah kirang terang karena hal manajemen mah aki mah Cikibung dina produksi we dina main gitu. Itu unggul. Dinten ka anu langkung ieu mah dinten kirang uninga aki oge. Laras. Kunaon patulapan talina dinten teh Manawi manglebarkeun oge. Manawi ari Ki Daus mah kirang uninga sugan Kang Kodel mah uninga gitu. Nuhut abdi mah pangitannya hiji salah sawiasna anu dicaroskeun Ki Daus. Oge perannya eta peran serta pamarentah oge pangitannya. Laras. Karena pan perkembanganana di sandiwara gitu nya. Sandiwara pan tos kaetang ieu lah tos lemah gitu nya perkembanganana, tapi dengan adanya Sasagon sebagai media penyampaian sandiwara yang dikemas gitu. Kenapa tenggelam juga karena memang peran dari pemerintah nage kirang panginten. Harita tiasa bertahan dugi ka 5 tahun teh. 5 tahun. 5 tahun teh kalaresan. Menuju zaman Pak Gubernurna tiasa kenging disebatkeun. Tiasa wios mah. Menuju zaman Pak Dani Setiawan. Eta mah salami periode eta we. Pak Dani Seep daya deui karena Pak Dani ieu pisan gitu karena sandiwara eta. Satosna eta teu aya ditindak lanjut nyatos parem deui gitu eta. Kunyaahnya Leres pisan eta. Margi simkuring ningal Kang Kodel Ki Daus naon namina teh di lingkungan zaman kakiwarian. Ieu saosna kedah hirup deui. Bayangkeun we nu ngabodor sosoranganan ayeuna pajang. Mun eta komika stand up comedy leras. Ieu komo mun babarengan pan kitu. Pan pami eta ge kitu Kang. Pami kakuatan ge kitu saurang wae kuat komo deui bareng gitu. Komo di kelompok gitu nya. Komo di kelompok. Pawe gitu nya lah. Pawe mohon. Nemanan babarengan pan pawe. Lawak sekali. Aya salami abdi salah satosna Sasagon liren. Kalaresan kan sok seringnya sareng aki ngadamel kelompok nyalira gitu. Manggung ka daerah-daerah gitu nya. Kelompok kecil. Ternyata seueur anu sono gitu. Seueur anu sono gitu di kalangan murangkali dudugi ka sepuh oge. Abdi Kang Tos ngawawancara ayalah ibu-ibu atau sepuh lah gitu nya. Ngefans pisan karasan ka abdi gitunya. Jadi abdi penasaran, ibu kunaon dugi karesep kana Sasagon. Ari bayangan abdi resep ku bobodoranana gitu resep. Ternyata sanes gitu, Pak. Kunaon cenah? Abdi resep ku kritikan-kritikanana. Muhun laras. Eta cenah. Janten abdi ngaraos kawakilan ku Sasagon teh. Inspirasi masa. Eta pisan Kang Kodel bujang-bujang si ibu eta. Ibu-ibunya nembe teh nya. Mohon. Kayak gitu. Kang Tos da upami anu ka naros ka Cepopon pasti bapak-bapaknya pamagat gitu. Iya. Kieu maksud abdi. Sim kuring kalebet penggemar kade. Ki Alhamdulillah. Kang abdi teh. Naon sok dicacana ku Pun Bojo. Alih Pun Bojo ngawitana Pun Bojo. Ya cenah ieu urang ka Rumentang Siang. Ieu aya nu sae hiji pintonan sandiwara Sunda. Haik teh aya Padana Setia di dinya. Abdi tos kantenan tos anu dipisepuh ku abdi. Padana. Nonton oge cenah. Mun Kang nu ngawitan barang dek ningal leres anu disebat ku naon Kang Kodel tadi yen
naon namina teh hiji penonton ngadugikeun kareusna ka Kang nembe resep ku kritik sosialna. Da abdi oge dina sisi eta resep pisan. Dugi ka kiwari komo aya sakedahna mah pan ayeuna di zaman di era anu nya harita ge sami tos masana urang pasca reformasi kan. Laras. Hanyakal kan gayanya. Laras eta. Margi eta bagian kedah jadi Jantan kumaha ki? ngabeuti gitu. Ngabeuti kumaha ngabeuti teh? Mun jadi mun dina papalakan mah aya eusina gitu. Jadi teu sakadar memberikan komedi, humor yang menggelitik saja gitunya. Tapi jelas ngabeuti dan disebut ngabeuti teh aya kritik sosialna. Tah dinten teu ukur ngabadut gitu. Pan aya bodor teh ngabadut, tapi ieu mah anu disebatna teh pemucuk bahasa legegna mah komedi cerdas gitulah. Tah palih dia baraya disasagon deh. Kang Deni Kidaus katinggal doktor humoris kausana teh ya. Disasagon teh eta. Hum Master humoris kaus. Margi doktor mah tos kagungan Budi Dalton nya. Doktor humoris kaus mah. Kidaus mah master humoris. Margi upami bade manggung kita main sutradara masihkeun ieu tek skripna kieu. Atosnya skripna badaganana kieu ngabahas ieu. Laras. Nah, sehingga si para pemain, para talent itu aduh mana ya kumaha ya bahanna kieu tapi kudu nyieun pikasirina di mana. Tapi ngadama humor di dia tapi henteu nyakitkeun orang lain. Nya. Dina laras. Kumaha? Dina konteks kritik sosial teh nya. Tapi teu patos naon teu nganyerikeun anu dikritik. Gitu. Bade eta lembaga pemerintahan. Tah terkecuali sa batur main di dieu. Pan eta mah kana tina kalomaan teh. Misalkan Anton jeung Jenong gitu nya. Da eta mah di antara babaturan gitu. Jadi bukan berarti mencontohkan jelek kepada penonton. Tapi karena memperlihatkan keakraban antara cepot jeung dawala. Kontekna eta gitu. Keur mada Sepados chemistry-na keuna gitu dah. Naon chemistry teh? Chemistry nih kadang-kadang teu apal dengan chemistry teh. Eta misterinya. Kita mau misteri. Misterinya aduh. Sepados kena gitu. Geunang gitu. Mencair. Menyatu. Mohon dah menghiji. Nah, pan seperti moal anu ngartoseun. Si Pak RW biar sok praktekeun. Terjemahkeun ya. Diterjemahkeun we. Naon. Hartos. Wilujeng sonten bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu, margi bapak-bapak mah sok masihan artos ieu kan resiko. Resiko Ibu-ibu dulang tinande nya gitu. Nampi resiko. Pak Kiki mah tambihan ka bojona teh Pak pun bojo mah dulang tinancep cenah. Entar kadang-kadang sok ieu tah. Naon teh? Di pasien receh. Oh receh. Meni receh nya. Entar pami pun bojo hoyong kieu pasien receh. Aduh, goyang Karawang teh nya Gusti. Kang tos kinya urang teh saatosna liren sasagon. Beres. Nyobian ngadamel sareng ieu teh namina Sasadin. Oh, naon singkatan anda Sandiwara Sunda Dines gitu kan. Tapi nya eta teu pajeng. Da dines soalna mah. Sana juga gojakan. Rapat we ieu teh. Da dines. Eta mah nyindiran sim kuring. Pagawean rapat jeung rapat cenah Kang Budi mah cenah mun dipenakan di kampus teh gitu. Nya dari orang kampus mah pagaweanna rapat. Meeting. Enten Mohon kumaha tah Ki? sasagon teh
tina pengembangan di sandiwara tradisional. Tah, punten motong. Ari sandiwara tradisionalnya Sunda. Biasana teh Kang Kodel sok aya ieu ki naon pakem-pakemna. Mohon aya pakemna. Tangtosnya. Tangtos awalnya. Ngan abdi yakin jigana teh sasagon mah pakem diperhatoskeun. Aya eta. Diajen Mohon. pakem teh. Nanging diwowogan ku bobodoran. Mohon janten Rupina kitu. mohon janten pemicik istilah ayeuna mah milenial lah. Kekinian. Kekinian gitu. Ari sandiwara pakem mah sapertos nu kaalaman ku Aki da di sasagon teh sapertos liga lah, pemain liga. Hmm. Janten pemainna cabutan. Hmm. Nu teu dieu sehingga para seniman kumpul di sasagon. Sehingga kasaring oge. Wah, kirang-kirangna mah geumpeur. Main dirinya wah, kirang-kirangna mental teu kiat mah. Mohon. Dirinya alhamdulillah kasaring sekian banyak pemain ngajantenkeun maskot masing-masing. Janten teh aya nu nonyol saurang dua urang. Ohang sebagai ohangna, Jenong sebagai jenongna, Kang Kodel sebagai kodelna, Aki sebagai akina gitu. Ade Batak Ade Batak sebagai batakna. Atuh Kang Dadan oge sebagai Yuna sebagai iyalah mentor lah. Mentorna. Destroyerna atuh na Jenong atau napi ohang gitu. Tah eta. Sesepuhna Kang Asep Teruna. Ya. Terus pamanisna ti grup Kang Ganjar. Oh, Kang Ganjar, pamanis eta. Manawi teh pamanis teh Ki Daus. Oh, Aki mah manis teuing. Matak diabetes ada teh da. Amis teuing lah. Habis teh. Nu sanesnya pamanis teh Manawi teh Ki Daus pamanis teh. Paling popon sareng omah. Popon ombahnya. Ombah istrinanya ombah. Ombah mohon. Abdi bari ieu ya. Ki Daus nyebat-nyebat eta pemainna abdi bari ngemut-ngemut mohon. Indramayu gitu. Oh. Indramayunya leres. Iyalah das. Kadipaten. Kelas kadipaten. Kadipaten. Mohon. Itu Jawa. Nah bahasana Mohon. Ci. Ya gitu. Aya keneh anjeunna. Aya. Alhamdulillah. Pemisinang wih laki cenah priband Priband. Mohon. Naon namina teh? Tah. Aya henteu dina kondisi ayeuna anu mirip-mirip eta Kang Kodel. Mencoba bangkit kembali gitu nya. ngahirupkeun di sandiwara Sunda. Pamindahan bentuk-bentuk sasagon mah pengen teu aya. Kayaknya Teu kan. aya malihan mah da eta teh aya sih di sasagon naik diangkat tah ku TV nasional gitu nya. Padahal basicna tidinya. Tina sasagon eta aya. Ayeuna mah kaetang teu aya pengen. Paling oge aya mah aya grup-grup longser pengen nya grup longser aya. Kepunten Kang Kodel longser oge hawatos dina hartos naon asa teu patoseur oge nu nanggapnya. Laras bisa eta. Da margi kan komo zaman kiwari gitu Pak nya ieu na arus informasi gejala teh namina serangan K-pop ka urang. Luar biasa baginten. Sanes teu aya ruang. Sok aya nya seniman anu ngayekeun da urang teu boga ruang cenah. Teu boga ruang untuk eksistensi. Pamining lainna gedung kesenian kararosong. Iya. Kan eta tiasa dianggo tempat latihan atau naon gitu nya. Tempat untuk berkreasi mah aya. Tapi nu eta tadi teh apa pangintennya dukungan dari segi dana panginten eta nu teu aya teh. Tapi euih deui sih salaras nama euih deui ka urangna. Kumaha urang manage panginten. Aya salah sahiji grup anu tika pungkur dugi ka ayeuna eksis tapi nya naik turun nya eta Padepokan Seni Ringkang Gumiwang teh. Padepokan Seni Ringkang Gumiwang teh pupuhuna ku Wakabul. Anjeunna tiasa bertahan ngampafatkeun nilai-nilai sandiwara Sunda sebagai transmisi nilai-nilai. Akhirnya anjeunna
ngarekrut tah generasi muda, anu ti SMA gitu kan. Ini dugi ka ayeuna jalan. Oge dinu manajemenna apa gen dari sisi manajerialna apa kita gitu. Ya tos di modernkeun lah manajemenna gitu. Eta dugi ka ayeuna tiasa bertahan. Sareng kamari-kamari kita tos apa ngalaksanakeun pergelaran di Kabupaten Bandung di mana. Kayaknya alhamdulillah. Tapi da sasimkuringan mah masih miharap sasagon. Laras bisa. Ngangge bahasa Inggris mah sasagon ribon gitulahnya. Saya bisa Muncul nandukeun kembali gitu. muncul Karena kembali. kieu Kang Odel ngalangkungan akang manawinya mari ku akang tadi kadugikeun anak naon namina teh naon sasauran balad-balad akang teu aya Teu aya tempat, ruang teh teh aya ruang. Mohon teu aya ruang. Padahal urang teh teu kengeng pesimis ku hal nu kitu dina kakiwarian. Laras bisa. Model ieu wahana urang ayeuna Laras. kan buktosna gitunya urang nya tiasa spos kieu teu kudu teu kedah ngantos diulem ku televisi swasta tanah pemerintah Mohon. hoyong ngawangkong Mohon. sapertos kieu kalayan diliput tayang dina video Laras. bade live bade rekaman Laras. geuning paguyuban Pasundan ngalangkungan guruan Pasundan ge tiasa ngadamel podcast Atau kapayuna panginten Pasundannya ieu buruan Pasundan itu tiasa berkembang nayangkeun hiji tayangan misalnya bade naon sieuna gitu. tiasa kitu Sandiwara gitu tah nya. sasagon ieu mah Sasadin we lah, Pak. sasadin Sasadin lah. margi di lingkungan paguyuban Pasundan kedah dina seula Di desela namanya kana sasagon. sagon Bismillah Kang Kodel kita usugan we. Amin. Urang diwidian ku pangersana Bapak Ketua Umum Pengurus Mohon. Besar Paguyuban Pasundan ngahirupkeun deui sasagon carana kumaha da urang teh teu nyalira seueur balad lah insyaallah. Maksud simkuring wihan deui bahwa media-media nu jiga kieu tiasa dimanfaatkeun. Laras pisan. Buktosna Kang Kodel tim ayeuna janten dipercanten janten tim kreatif di acarana ngobat. Mohon laras. Ngomongkeun baturna sareng Budi Dalton. Mohon. Buktosna ngobat eksis tos episode ka 170 170 Tos langkung. pami buruan Pasundan ge sami tos ka baraha ka 5 ka sabaraha dan nembe ieu teh Ki Oh, insyaallah lah. buruan Pasundan Insyaallah ya. Kamu pame ditambihan dari seperti kieu nya ye. Kumaha? Longser eta biasa disebatkeun sandiwara mini. Margi cuplikan sempalan tina sandiwara. Sandiwara teh aya 4 pakem. Aya cerita roman, pakem aya cerita babad, aya cerita desik. Desik itu 1001 malam teh ya. Ya mohon. Itu cerita desik. Terus yang terakhir cerita wayang. Eta kumargi pemitos hatam. Namanya karena cerita wayang. Margi wayang itu paling terakhir gitu. Cerita wayang. Margi kedah apal hiji unak usuk bahasana lajeng dina antawacana terus dina langgam pan teu pemidina babad mah serius babad dia mah model ka raja di Pongawa duking ka patih duking ka raja paling dina Guneman Catur teh pas dina Marbaya-Aksa Gusti abdi dalam salaku penjaga lawang saketeng gitu. Istuning aman teu aya musuh tinu jauh lawan tinu anggang. Nah gitu paling Marbaya-Aksa teh kitu. Di antawisna. Tapi upami dina wayang mah kedah nganggolanggam. Nah dina barang, nah dina bem, neng nong matak sok dipasihan kasurupan ingan dah. Surupan. Eta surup. Kasurupan. Aduh kaula nun kakang. Ya. Sapertos eta Srikandi Srikandi. dinu barang. Nah diwaler ku Arjuna dina bem
gitu. Ada orang mah lain dalam gitu. Jadi gitu Da kitu yeuna teh. Margi osok aki mah sok badanten sok sharing sok nyuhunkeun ilmu ka para dalang teh. Ka para dalang teh. Nuhun. Selamat ka Kang Dadan. Nuhun di zaman Abah Asep Di keneh keneh. Abah Asep. Margi ilmu eta kuaki dilarapkeun kana sandiwara. Gitu. Lajeng deui ditungtut si pemain kedah tiasa ngibing. Anu ngibing Depati Karna, anu ngibing Gatot Kaca, anu peran Arjuna dan kedah tiasa ngibing Arjuna. Gitu dan tawisna. Paling gampang pan sausa gampang. Wah Bima bilage cenah pil gedut tungkul. Ada teh pas dicobi teh gedutnya teh norodon gitu tah gitu. Atuh juga robot. Nya. Enten ulah ngap. Jika ieu nya Kang Dadan Sudandar kan. Sudandar. Kang Tos ngawayang salah. Oh. Yang salah. Pan Gatot Kaca mah tiasa hiber kan. Gatot Kaca pan aya Catri. Nya. Pas bagian Gatot Kaca ari ieu kalah ngasongkeun Arjuna. Oh. Ari muruamna tos Gatot Kaca, Kang Gatot Kaca mapak ieu. Pas ingat Arjuna, kagok berarti Arjuna ngawani-wani maneh. Ngawani-wani maneh hiber. Eta ban bagian dari improvisasi. Ngawani-wani maneh sanajan can waktuna. Atuh ku kituna Arjuna rek balik deui. Tah ieu mah kinya. Kumaha Kang? Aya. Mun mah hiji harapan gitu nya. Harapan. Kan dia kapasunan. Leres. Jadi ngagarap deh hiji sandiwara, tapi pemainnya misalnya pemainnya gabung. Biasa para pupuh nah. Misalnya main sandiwaranya untuk ngabangkitkeun deui gitu. Ngabangkitkeun deui, ngenalkeun deui ka generasi urang. Yen sandiwara teh kitos leres pisan. Abdi kalebet saluyu tangtos nage Kang Odel baraya Pasundan ge tangtos saluyu pisan sareng gagasan eta. Margi hapunten ieu teh hapunten. Dibandingkeun sareng wayang orang. Wayang orang teh wayang wong ya. Wayang wong leres wayang wong. Tadi wargi urang di Palih Wetan ya, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah teh sok naon namina teh aya sesi anu siga kituna. Maksud nu saperos Kang Kodel tadi dugikeun. Si para pemain teh dieusian ku Gubernur Jawa Tengah, kunaon. Ku menteri menteri Pak Jokowi gitunya memang tacan Kang Tos ningal urang dugi ka presiden jeung wapres lulungsuran mah sama ka menterinya menteri gubernur di lembur urang di Tatar Pasundan Tatar Jawa Barat asa can Kang Tosnya ningal gubernur Jawa Barat ngiring sandiwara Sunda ngiring sandiwara Sunda gogojakan terus kepala dinas sanes kanten. Si abdi mah bagian tina repressing jadi tong sudin tong non sandiwara Sunda dinas tuh. Tong dinas teuing. Komo pami pupuhuna urang turun gitu nya ngiring main kan langkung. Meureun manya generasi muda ayeuna teh ais gubernurnya gubernur nya misalnya ieu mah gubernur urang main manya urang teu. Kan dikikan ka kitu kan tina sikap kitu teh kadituna teh urang hirupkeun deui sasagon urang hirupkeun deui sandiwara Sunda gara-gara naon gara-gara aya perhatian nu luar biasa pupuh daerah leres eta gitu. Jadi dengan ukur susundaan nyen YouTube terus naon gitunya tapi aya oge sisi sanes nyaeta ge sae panyata sisi sanes ulah dihilapkeun ieu tuh mali sareng sandiwara Sunda. Gitu. Nah, terus kieu Kang, pami nu karaos boh ku Kang Kodel boh ku Ki Daus. Katawisna respon barudak ayeuna kumaha? Ngeunaan sandiwara Sunda. Pami ku urang dihirupkeun deui kitu tah. Eta we ade mah sadi kasus di Wakabul nya. Tah, kumaha tah? Kasus di Wakabul. Ternyata kersa gitu. Kersa. Asal urangna konsisten mengenalkanana gitu. Mengenalkanana. Da seseueur memang Wakabul ge ayeuna teh pemainna murang kali SMA. Luar biasanya. Itu kumaha urangna gitu. Jadi aya pangkaderan gitu. Pangkaderan. Nya eta ku salah sahiji padepokan gitu nya komo deui pami ku
misalnya ku pamarentah Ku pamarentah, gitu mah, nya. Komodi ku eta gitu. Bakal langkung ieu deui lah, langkung rame deui bangetannya. Ngawanokeun kan supaya mancing oge nya sandiwara Sunda bade eta terus jadi sapertos sasagon. Nuhun. Bade serius teu aya gogonjakana misalnya mangga wae eta Mangga mah. wae. Nanging kan ieu ngabantos rupina kangge pangeling-eling ka budak ayeuna. Aras. Yang yen naon namina teh Sunda teh kieu ye gitu kan. Kan tina anjeunna kalibet dina peran-peran hiji peran dina kegiatan eta teh. Oh janten yang menerkeun nya kamampu bahasa Sunda urang gitu. Leres di antawisna eta janten murang kali anu ngariring ka dinya ge anjeunna ge ieu deui kitu nya. Kan sok sastra Sunda teh geuning kieu. Kan lamun diajarkeun anu di kelas mah kan terbatas. Terbatas tapi kusan ngalangkungan sandiwara ieu. Mohon. Langkung lebar deui. Lebar. Kadang-kadang kan teu apal naon merbayaksa. Kadang-kadang dina bahasa sandiwara mah daripada maneh cicing tah. Eta teh tos lepat pan daripada mah tina bahasa Indonesia. Sakedahna kumaha Ki? Tibatan. Nya tibatan. Tibatan maneh cicing. Tibatan. Mending oge nyonyo gelas gitu. Bisian cai. Bisian cai sami. Tapi Sami ge kaus. Daripada maneh cicing mending nyonyo gelas bari dileueut. tapi sanes daripada tibatan. Tibatan. Kade. Dina bahasa dina sandiwara teh gitu. Daripada kaula kudu talu ka Andika. Daripada menyenakna dina bahasa Indonesia. Tapi terus ngajanteun kebiasaan eta dina bahasa ilahar sehari-hari mah mangga. Mun pami di sandiwara mah tetep. Tibatan kula kudu talu ka Andika. Kajun paeh labuh geni yang hareupan Andika. Tapi enak mah sieun abdi ku Andika. Calon panglima Calon panglima kade. Kade Ki. Moal. Gentos ya. Tibatan kula sieun ku Budi. Si laing moal Budi. Manawi teh bade Budi. Budi mah seueur teuing Aya Budi Dalton. Budiana. Budi Anu. Wah, sieun. Ieu buruan Pasundan geus Budi deui. Aduh. Budi. Tak sieun mentong. Sintong. Balana loba. Loba Budi. Sakedap deui bade konferensi Budi sadunia. Lagi bade gentos ya. Budi Daus. Seberes kangen. Seberes kangen. Budi Daus. Penting ngamis Budi. Kenapa disebut Amis Budi? Nah, eta kudu apal jawabanna naon Amis Budi. Nah. Gimana Tadi urung wae ide. Gimana asal masuk? Nah, disebut Amis Budi nya. Nya. Aya Amis Budi. Aya Budi Hasem. Heeh. Eta. Di mana sok? Kudu apa? Nah, henteu Amis Daus misalnya. Henteu. Amis Budi. Nah. Budi Hasem. Mereka dirempel gitu eta. Jadi antara eta tina ekspresi mimik. Ekspresi. Kan ari beda nu Amis Budi. Aduh. Eta. Mun Hasim? Budi. Baketut. Asum. Baketut. Eta. Jadi perlu apalah. Berapa mon? Sok jadi Baraya Pasundan bokomo ka nu aranom bilih bade metakeun tadi nu sapertos Ki Daus lebah Budi Hasem. Mangga coplokeun lawas salila. Anu mirip kang giveaway ya. Nu mirip kenging giveaway. Insyaallah umroh diantos ku Ki Daus di Mekah. Hadiahna payung. Hadiahna payung. Aduh. Laras. Nah, lajeng ayeuna lian ti naon aktivitas sanesna ye hiji-hiji ka Kang Kodel sareng ka Ki Daus. Nuju sibuk naon ya ayeuna? Ari abdi mah panginten sadidinten mah di kampus. Kang Kodel ngaulang? Abdi di PLP.
PLPT Pranata Laboratorium Pendidikan Oh. di ISBI. Di ISBI. Sadidinkeun Sae, mah sae. mohon gitu. Nya saha Widang etana anu diulangna diajarkeun Iya karena adik kerasan ayeuna di Fakultas Budaya Media teh pengen di aya 2 prodi, prodi televisi dan film, salang antropologi budaya. Jadi laboratorium lagi labnya seputar eta gitu. Geuning baraya Pasundan kade sanes samanea ya sanes jorek-jorek Kang Kodel teh. Sing horeng anjeunna teh naon namina dosen pangatik di ISBI Institut Seni Budaya Indonesia nu aya di Bandung. Margi ISBI aya di tempat sanes oge nya. Aya leres. Tos sabaraha lami Kang Kodel dinya? Tos lami sih ti ngawitan ti tos 84 begitu. Lami kacida. Tos 86. Nomor ade ABG enak. Naon tah? Anak baru gocap tos. Anak baru gocap. Tos 50. Sami. ABG. Ti rambut hidung jeung ka rambutna beureum. Gentos nomina ge nama. Naon tah? Jika orang Rusia Jum Klinov. Jum Klinov teh naon artina? Lahir Jumah Kliwon. Bulan November. Jum Klinov. Juga orang Rusia. Jum Klinov. Aduh. Nuh nah Kang Kodel teh geuning. Tapi naon aya sajarahnya kinya di Nasa Sagon gitu. Leres. Sanu terang oge sanu pamekatipu termasuk almarhum Darso. Panterangna ya hiji pangalaman terangna anjeunna abdi pireun. Ya hiji mangsa nuju di Jelakong ya. Aya riungan. Kang Darso teh almarhum nuju aya. Abdi sumping gadinya. Anjeunna teh juk. Weh, kikituan ka abdi teh. Nya balas we ka abdi teh marane heureuy gitu nya. Weh, teh ami abdi ngobrol jeung ieu. Ngobrol biasa eta muju. Gelap teh. Naon Kang? Sugan teh sia teh cenah gitu kan ya eta mah. Sebenarnya anu teh bisa ngomong. Ya aneh dah. Jadi seueur nu ka ieu. Jelasannya. Leres. Resep. Ngawitan mana bami cari-carios ya. Ngawitan mah da kapungkur menuju gabung di Sasagon, aduh kan basicna penari. Mohonnya penari kumping teh. Kumping dia non di dinya teh mung nari hunggul. Kan aya hiji kesempatan nganggo pi orang main. Ya. Pi orang main kayak. Pon di Sasagon mah gitu. Mohon. Saling pami urang ieuna lemah we atas sehat gitu. Naon nya. Sareng teka ieu Teka bagian mic. Clip on, teka bagian clip on. Teka bagian mic. Sareng ada teh pireuh nya. Urang cobian pireuh. Pipireuan we. Ya alhamdulillah kitu didinya janten keterasan. Sejarahna teh. Jadi Kodel Kodel sabaraha tahun peran gitu? 5. 5-nya. Sasagon teh 5 tahun ya. 5 tahun. Pas 5 tahun. Jadi baraya Kang Kodel ku peran pireun dina Sasagona kapungkur ieu pisan naon namina teh. Mendalami pisan dugi ka almarhum Kang Darso ge nyangkina mah pireun beneran. Da abi ge ku panasaran mah naros ka anu sanes gitu. Itu nu pipireuan teh si Kang Kodel nya teh. Untuk Kang Budi eta peran. Eta teh ieu ka inspirasian abdi. Nuju di Cikampek. Ya. Bade ka Cikampek. Ada-ada teh nuju ngawayang di Cikampek teh. Di lembur lah. Bari itu cenah, ayo urang ngomong ka ditu. Tadi tengah sawah aya bapak-bapak. Ngira mobil lagi nya. Kang pami lembur ieu aya wayang adadan paling mana? Anjeun teh blak liuk. Bapak apa? Oh mohon. Orang tanya naonnya. Tatidinya gitu. Tekeun ka panggung. Tekeun ka panggung ya. Sukses. Alhamdulillah ya. Ki Daus ayeuna sibuk naon? Ki Daus nuju sibuk naon ya? Ya kira kitu we sibukna teh. Nuju ieu syuting oge. Syuting. Nuju ieu ngadamel hiji Ngiring sareng PH nya, ngiring sareng PH. Ngadamel naon? Sinetron kanggo TVRI. TVRI nya. Ya, kanggo FTV. FTV leres. Untuk
Ieu henteu naon teh, henteu stripping gitu. Oh, itu stripping. Streaming. Stripping. Oh, stripping. Stripping mah nu ngalinten teh Ya, sapertos di payun gitu. Ayeuna mah henteu, ayeuna mah web series. Oh, web series. Nuhun. Ayeuna mah kita mayunan kan? 12 episode ayeuna teh. Eta pibasaheuna ge kapungkur mah teu aya nya ya nama aya stripping, web series kan sos-sos gitu. Nah, janten Aya weekly, aya weekly mingguan. mingguan weekly teh. Mami dintenan, On mami harian, stripping. stripping, minggonan, weekly. Weekly. Gitu, Strippingna tuh stripping Duralek kan. Stripping. Lain. Duralek tuh. Stripping unggal peuting. Kejar tayang. Kejar tayang. Kejar tayang. Kejar tayang. Segala stripping Duralek, stripping seng gitu. Piring. Aduh. Bala duku HP. Ampun. Gusti. Pokoknya di bagian film ya, di dosenna teh. Oh, bagian sinematografi. Aduh, sinematografi. Sinematografi. Aduh. Gitu. Jadi Kidaus oge ayeuna nuju sibuk di dunia sinetron ya baraya Pasundan. Naon namina teh. Mudah-mudahan ya. Tangtos peran aja sesuai Yuswa pangintennya mungkin di pasian peran jadi Dilan gitu. Dilanda kerusuhan biasa. Dilanda kerusuhan. Oh, Tapi tapi upami Akina sutradara mah memungkinkan. pilih sorangan. Aki sutradara, Aki pemain utama, pendana, jeung peran teh kudu juga James Bond gitu. Kan tos kieu. Aki di nuju di sandiwara. Tah sandiwara itu aya tahapan, Pak. Leres. Henteu sagawaya si pemain biasa calik di kursi Gading Gilang Kencana. Oh, tah. Si Gading Gilang Kencana teh. Kursi raja. Si raja. Gading, jadi terbuat dari gading, Gilang Kencana teh emas. Di kursi raja. Sagung Tidak- kumaha gajahna nya. Tidak sembarang orang biasa calik dina eta. Margi tahapanana upami hoyong janten patih oge kedah janten pongawa heula. Sandiwara kapungkur. Janten otodidak leres-leres otodidak. Jadi belajar tina pangalaman selama manggung. Tak can ieu mah tak can tiasa unak usuk basa ngare abdi gitu. Nyangakeun laporan. Da aya musuh teu jauh lawan teu anggang. Da aya mau ngamuk gajah mata. Estuning aman kaula Gusti. Tuh jeung kitu. Kadang-kadang sok diheureuyan ku patih teh. Oh, terus laporan maneh terus kumaha? Mun sakitu cekap. Oh. Terus tahapan janten senopati, terus janten patih, terus janten raja. Dan margi dituntut wawasan. Sa gigireun satria. Satria sareng lengser. Tah lengser anu langkung wawasanna kedah langkung ieu janten lengser mah. Da lengser mah Batara. Gelarna ge Batara Lengser, janten penyambung lidah rakyat, oge penyambung lidah kekerajaan. Terus biasa ngupahan satria, tapi biasa ngahibur satria. Dan terus aya spiritualna oge. Janten eta lengser berat. Nah itu sanes ukur ngabodor hungkul. Ya, sarengnya kitu. Mun wawasanna di ieu tah. Teu bisa ki so aki hayang moal bisa diuk dinya. Bisa. Ieu mah ngobrol heureuyna Leres. di luar di luar panggung. Sok aki jadi aki bisa jadi raja cenah. Mun aki nu nulis nama. Wah moal cenah da teu sagawaya. Ada malah carios raja lieur aki teh. Raja liar Raja lieur we aki jadi rajana. Gitu. Tuh nya orang jadi raja wa. Gitu. Kalau dari Aki mah kan pelaku, Pak. pelaku. Oh. Pelaku Tia Alit sandiwara. Pemain aki pelaku. Ti ngawit ti Yuswa sabaraha ki? Tos ancrup ka sandiwara Sunda. Di zaman Sri Murni we. Sri Murni. Sri Murni Kosami Kapungkur. Kosambi. Mun Yuswa sabaraha ki? Iman jalit keneh eta mah. Uluh. Jalit keneh terus nyiring nyaniwara sareng
bapak gitu. Oh, sareng Rama. Mun Ibu Rama teh pan ieu Oh, jantan pemain Aki sandiwara. mah mun teureus nya. Terus Iya, pelakuannya. di sandiwara gitu. Pantesan. Untuk dugikeun ka Sri Murni dibongkar, ngalih ka Rumentang siang. Ka YPK heula ti YPK ka Rumentang. Terakhirnya Rumentang teh. Mohon terakhir gitu. Sakomo pami di urang nya sapertos Jakarta pan aya nya sandiwara Miss Cici kan nya dugi ka ayeuna bertahan gitu kan. Tah Kang Kodel asa kaemutan, mudah-mudahan ya mah urang doakeun we aya hiji tokoh nasional, tokoh Jawa Barat karesan anggota Dewan Pangaping. Puhu Pangaping Paguyuban Pasundan pangersana Pak Haji TB Hasanuddin. Oh, Pak TB Hasanuddin teh dipalih wewengkon Padalarang di Kota Baru Parahyangan nuju ngadamel Padepokan nu Kalintang Agung ahengna. Mudah-mudahan bis urang ngadoa lah. Mohon. Da Dewan Pangaping Paguyuban Pasundan teh sareng anjeunna kantos sasauran bahwa eta oge bakal di naon namina teh bakal di persembahkeun kangge kamekaran budaya Seni budaya Jawa Barat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sasagon tiasa engke minton deui. Amin. Ku model anu sanesna Kang Kodel sareng Cidaus nyanda kader-kaderna gitu kan. Nya abdi mah ngawiat we ka pangersa ka Cidaus sareng Kang Kodel tepakeun sandiwara Sunda Gogonjakan oge ka kaum nonoman. Amin. Mudah-mudahan naon aranjeunna ge kagugah sehingga ieu ge mangrupi alatnya kangge generasi muda lebet kana naon mikareueus deui kana Seni sandiwara khususnya. Sandiwara. Kadituna kana sastra saurs pangersa tadi teh kana sanes-sanesna. Laras. Rupina sakitu Mohon. pangersa Cidaus Kang Kodel hatur nuhun kana kasumpinganana di studio Buruan Pasundan. Hapunten bilih aya kumaha misalnya abdi tadi nyebat Amis Budi ka Cidaus gitu. Padahal nu aslina Kang Kodel gitu nya. Gitu. Budi Hasim. Asa Budi teh kumaha? Eta jantan ikon. Nuhun ah. Cak dugi ka dieu urang Baraya Pasundan tepang deui di episode sanesna sareng narasumber anu sanesna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Hayu junjung wibawa jembar daya kisufah